tutorial nyeun kulit risol anu henteu gampang robek. Tengatkeun regepkeun lalajoan nepi ka angeus. Ieu urang nyeun make tarigu 1 kilo. Uyah sasendok teh. Asupkeun endog 2 butir. Endogna utuh jeung bodas-bodasna jeung koneng-konengna nya besti. Terus tambahkeun cai 2 liter tapi asupkeun heula 1 liter. Minyak goreng 4 sendok makan. Ngadukna pake mixer sing nepikeun ka rata. Ke heula poho tepung tapiokana 4 sendok makan. Heuh aci tepung tapioka teh. Sabenerna mah henteu make mixer ge teu nanaon nya besti, nu penting mah galo. Tuh tadi teh kan caina teh karek 1 liter, geus galo karek abuskeun deui nu 1 literna. Jadi supaya teu bergerindil kitu bestinya adonanna teh. Antepkeun we setengah jam mah besti bari nungguan nyeun heula jerona. Tadi teh urang teh nyeun isi rogut, teu wortel, kentang, ayam geuningan. Tuh kieu we cara nyitakna besti make teflon paragi risol. Leuwih babari make nu kieu mah daripada make teflon anu biasa, kitu kudu digoyang-goyang. Ieu mah teu kudu tinggal nyelupkeun. Isiana mah bebas we atuh bestinya rek nanaon oge, rek ayam suwir, erek jando, erek make pisang coklat, pokona mah sesuai kahayang we eta mah nya. Da ieu mah keur dahareun lain keur jualeun deui. Heuh lain keur dahareun-dahareun teuing ketang ieu mah rek ngirim ka Lanceuk ka Garut. Tah lamun hayang teu gancang soe dibalikeun, nu kasar di luar, nu lembut di jero. Tuh siga kieu geuningan tuh dibalikeun besti. Eta teh lamun tibalik nilepna nya sok babari beulah luarna teh. Soalna urang ge pernah nya pas awal-awal nyieun, ngalipetna teh anu lembutna di luar, anu kasarna di jero, atuh bareulah. Teu bisa disimpen lila kitu besti. Ari bener mah migawena pan bisa diantepkeun di lang, ke terakhir tinggal nyelup-nyelup tuh siga kieu kana tarigu. Urang mah nyelupkeunna sok kana adonanna deui we besti, dicaian deui. Atau lamun nyieun oge tarigu we dicaian. Tuh jadi loba tadi teh besti ngan teu angeus deui cieunana oge. Teu angeus teh heueuh pan jeroanna geus beak, ari nyieun adonan kulitna loba teuing. Lamun kajieun kabeh mah biasana teh sok jadi 80 siki besti si kulitna teh. Tuh gorengkeun kana minyak panas, tinggal tapi tong panas teuing nya nyieun risol mangarah teu kaparengesem. Ari panas teuing teh sok tiba-tiba tutung geuningan si tepung rotina teh. Kieu we sedang-sedang saja tuh tapi minyakna teh panas tadi teh. Jadi aralus tuh gareulis tinggal likot marunuu kieu. Karesep budak urang ieu teh isi rogut ayam jeung sayur teh besti. Gerak nya urang cocolkeun hekana saos ieu teh hanyakal saos lada ieu teh nu ayana ge saos tomat. Geus lila urang teh teu nyieun risol besti biasana mah nyieun teh keur dagangeun ieu mah keur mararager haroream dagang teh. Jadi we mah nyieun keur dahareun, keur kirimeun ka Garut ka Lanceuk.